Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina Yusuf ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarita saha Nabi Yakub ka putra-putrana nu nuju ngariung di ruang tengah anu nemejol ti Mesir nyanak laporan anu pikasediheun yen Bunyamin cenah maling ayeuna ditahan. Bari pok nyarios bal sawalat cenah. Bal sawalat bahkan ieu teh mungkin ngan ukur diperindah ku anjeun, direkayasa lakum pikeun anjeun. Sabab mustahil ari Bunyamin mah maling. Sabab apa? Bunyamin teh jujur, Bunyamin teh bener, Bunyamin teh soleh, jiga Yusuf teh pada beda. Mencek urang menyerus gitu. Anfusukum kana diri anjeun sorangan. Ieu mah direkayasa, mustahil Bunyamin mah maling. Amron kana ieu perkara. Bari ngusap dada ieu Yakub sedih sabab ieu Bunyamin oge nu sakitu dibikanyana maka jeung ditahan di kerajaan Mesir. Pasobrun mangka kuring teh kudu sabar ya Allah, jamilun sabab eta sabar teh leuwih hade, leuwih indah. Asa mugia Allah, Allah, mudah-mudahan Gusti Allah ayatiani kana ngadatangkeun ya Allah, ngambalikeun ya Allah putra-putra abdi nu tilu anu teu aya bihim ka itu maranehanana jami'an sakabehna mugi mangambalikeun ya Allah sadayana putra abdi nu hilang. Innahu sanyana ari itu Gusti Allah, huwa tegasna Allah alimul hakim anu maha uninga sareng maha bijaksana. Saterasna watawalla mangka berpaling ngabalieur ieu Yakub bari ngajauhan anhum ka putra-putrana nu ngariung, ngabalieur ningali ka hareup bari nahan kasedih hati. Waqala bari pok nyarios ieu Nabi Yakub, ya asafa, aduh kacida sedihna ieu, kacida duka citanya ala Yusufa, terutama anu baheula Yusuf anu leungit teu puguh jungkrukna ayeuna Bunyamin ditahan deui cenah. Tah ku kituna kuceurik wae Nabi Yakub ngemutan Yusuf wa bayadat mangka jadi bodas ayenahu kadua panona, ku sering teuing nangis, ku sering teuing nahan kasedih sehingga bodas kadua panona ieu Nabi Yakub. Kunaon teu kabodas minal huzni seueur teuing tina nahan huzni kasedih. Fahuwa mangka itu Nabi Yakub kadimun eta anu bisa nahan amarah, nahan kasedih, nahan kasusah. Qalu barudakna anu ngariung di tengah bumi anu salapan nyadarios, tallahi demi Allah, tabtau naha anjeun bapa terus-terusan, tadkuru make mikiran wae Yusuf ka si Yusuf. Pan geus eueuh geus lila geus leuwih ti 7 tahun leungit nage naha make ceurik wae ngemutan Yusuf. Hatta sehingga engke bapa takuna bapa engke bakal bukti harazan boga penyakit berat pak lamun kitu mangke teh bapa teh bisi gering. Saur anak-anakna au takunu atau bukti anjeun minal halikin kalebet jami-jami anu menderita anu boga penyakit atawa jama-jama anu binasa tina kalakuan bapa sedih wae inget ka Yusuf ceuk para putrana. Jadi Nabi Yakub harita sedih ku kalakuan dulu-duluna nyaeta kitu laporanana unga mawa ulin anakna dibikanya unga balikna teu kabawa balik. Qala saterasna Nabi Yakub nyarios, inna ma sanyana ari ieu perkara
asku bakal dilaporkan ku kuring, bakal diajukan, diunjukkan basi tina kasedihan kuring, tina kasusahan kuring, wahuzni jeung kasedihan. Ilallahi ngankur ka Gusti Allah wungkul laporan lagi. Ngan ka Allah wungkul bakal diadukeun anak. Ngan ka Allah wungkul bakal diunjukkan segala kasedih kuring cenah ka barudakna nyeus kitu. Wa a'lamu jeung ari kuring mah apal minallahi ti Gusti Allah mala ta'lamun tina naon anu ku nun teu anu tina naon perkara anu anjeun henteu apa. Jadi Allah mah maha uninga abdi ge terang tibatan maneh anu ngariung maneh mah teu apa kanu bakal terjadi. Jadi alhamdulillah ku ieu perkara supados janten enteng kang urang sadayana bahwa Allah mah maha welas maha asih. Insyaallah disambung deui dina dinten enjing dina acara anu sami gelombang anu sami dina waktu anu sami. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna, mugi panjang yuswa bersehat tiasa patepang deui dina dinten enjing insyaallah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.